anakonda. Kumaha perasaana rada-rada geumpeur hayang kieu lah, percaya dirikeun lah. Insyaallah piraku jodoh sok nyamuk ka jero ke kaluar ka mawa wiwirang heuh. Assalamualaikum. Halo. Halo. Rek naon nyanyi atuh? Ngaran saha? Nami Abi Amin Anakonda. Anakonda? Anakonda. Anakonda naon di dinya mah jiga nu tereset pendengaran aing. Geutkeun we lah. Maaf deui. Ari di dinya bisa nyanyi jiga nu nyepelekeun di dinya mah. Tong ke emosian atuh. Apa aturan teu? Nya apa atuh? Kunaon kitu? Yuri, hari apa mah cik sebutkeun. Kahiji mun asup ka jero kudu ngucapkeun assalamualaikum. Kadua berlaku sopan ka para juri tapi ku sabab juri napi anjingeun. Dewek mah teu tarima lah ieu mah. Anakonda teh lain ngaran panggilan, tapi teh ngaran pamere ti nini. Tong nyepelekeun teh ka urang. Bedakeun we teh. Sia, tong kena orang kota sia sangeunana wae sia ka orang kampung. Tong dalam penampilan jeung beungeut. Dewek mah meskipun beungeut tidak nyanyi deui. Sumut ta? Sumut da kata suara sumut. Da hayal nu lagi baheulana bebeungeutana jiga kieu. Nyanyi suruh kuat nyanyi mah. Sok buatkeun. Lah, ya mah ya. Eta kamerana katengahkeun. Ieu eta ngajedog di dinya. Pisan sia mah geus apal atuh cing. Bodoh. Guru. Di mana? Di mana cai waduk? Ayeuna urang neang cai. Mun eueuh kapaksa urang kudu duret. Ayo neang cai. Iyo neang cai. Kudu diteangan soalna. Mun teu eueuh ngalir. Yuk cai. Cai. Untuk pil PPC cenah di mana nyanyi? Kumaha ieu we? Merdunya sorana wa Martin. Tetega dewek euy. Kieu nya. Suksa. Kumaha cenah wa Martin pendapatna? Innalillahi. Sabenerna mah teu butut, tapi mun ceuk bahasa mah kurang saon nya. Tapi ieu mah kurang 1000 kintal. Cocok, eta mah cocok. Pokona mah urang mah di dinya we, mah di dinya yes urang geus. Bebas hambatan ieu mah. Bebas hambatan. Cedar. Ieu aing Amin pan tadi cek sia tanya urang 1000 kintal. Tah ayeuna nu 1000 kintalna kumpulkeun ke balik deui ka dieu. Punten we lah. Tara rengkieu atuh. Bye bye. Ya dadah. Ongkos teh jeung balik. Goblok. Kumaha lolos teu? Kumaha? Teu lolos euy, kecewa aing. Kedah naon? Teuing da mun diheuhkeun mah pisangan tadi ketemu. Sok ayeuna mah kirim-kirim salam we lah. Kumaha? Salam ka Mang Edi, jualan basona sina laku. Salam oge ka Mang Uisup anu keur masakan nopi. Pokona semangat lah,